Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Hari tahun teh udah sok gancang meuli obat anu teu puguh. Bener cek si Ujang bisa salah obat ari can kanyahuan panyakit nama. Apan engke tibatan cager mah kalah matak nambah parna. Nya terus atuh kudu kumaha. Ari cek akang mah mending oge urang yang pamantri desa. Sangkan dipariksa yang engke bakal kanyahuan panyakitna. Tak itu Cek Mang Dario mere usul da puguh hariwang kana kayaan Nyi Rasti. laras Pak mending oge urang ngangkir pamantri desa supados jelas sareng regreg ka urangna. Nya sok atuh teang ku hidup ka ditu. Tapi kudu buru-buru. Lantaran bisi kaburu-buri tegus rek magrib ieu teh. Oh mohon mangga Pak. Leos pendi indit lempang rurusuhan rek neang pamantri desa. Bareng jeung kitu polisi Nyi Rasti lilir. Berai benta panoda ulah hilih ka sisi kagigir. Nyai, tageuning geus lilir. Kumaha geus sadari dep teh? Ceuk Biratmi katempo menipungaheun. Emot abdi mabi. Syukur atuh puguh bibi jeung mangna meuni reuwas ningali hidup ujuk-ujuk teu sadar teh. Naon atuh anu karasa? Biratmi meuni teu telepek tumanya da puguh hayang jentre kana kayaana. Ari anu karaos mah abdi teh sarabel. Ieu angen meuni ngurel sareng ieu sirah karasa lieur meuni ngubeng. Walon Nyi Rasti terus cengkat lalaunan beri nyekelan sirahna. Bere cai haneut atuh mana? Tiis beuteung beureun si Nyai teh. Ceuk Mang Dario harita dekul ngucurkeun cai kana gelas. Sor diasongkeun ka bojona sarta gap ditampanan. Geus kitu diinumkeun ka Nyi Rasti. Nyai, ayo urang pindah ka kamar ngarah tubanina ngagolerna. Jeung deui eta baju kudu disalin. Geuning bararase urut tadi basa teu sadar di pancuran. Isi nambahan kasakit engke geura. Nya bener alusna mah golerkeun di kamar. Ngarah leuwih tumanina. Mitra kaum dangu jeung Nyi Rasti nangtung dituyun ku Biratmi dibawa asup ka jero kamar. Geus kitu disalin ku baju anu tuhur jeung bersih. Goledag ngedeng dina ranjang disimbutan ku samping kebat. Kaayaan alam harita beuki burit. Tonggere teriang di sarada. Sora maduk ricit dina dahan kawasna keur nariangan pamondokan. Di kajauhan dur-dur kadenge sora bedug ditakol di masjid. Disusul ku haleuangna sora anu adan. Mang Dario jerut turun ti imah. Terus ngajugjug ka masjid rek ngalaksanakeun ibadah salat berjamaah. Ari Biratmi nutup-nutupkeun panto jeung jandela. Geus kitu nyeungeut damar anu gede anu leutik. Bray di jero imah teh caang. Kayaan di luareu poek mangsa beurang geus kaganti ku datangna alam peuting. Bareng jeung kitu guru takpen didatang sup ka imah gok amprok jeung indungna. Kumaha jang aya pamantri teh? Ceuk Biratmi bari melong ka anakna. Aya mak. Tapi naha teu bareng. Oh, engke saurna mah pada Isa ka dieuna. Margi bieu teh waktos abdi ka bumina, pamantri teh kalarsan nembe mulih. Capek keneh saura teh. Sajabi ti kitu teu acan ngalaksanakeun salat magrib. Nya diantos we cenah datang tos engke oge bakal ngabujeng ka dieu. Tah kitu nembe teh. Jawab Bendi nerangkeun sajelasna sangkan kaharti ku indungna.
Oh kitunya tenan naon atuh. Mak, kumaha hari kayaan Nyi Rasti? Pendi nanyakeun kayaan Nyi Rasti da puguh manehna oge milu hariwang. Samalah dina hate leutik namah masih neundeun harepan mitra. Nya susuganan Nyi Rasti daekeun narima kana kacintana. Nyi Rasti mah aya di kamar. Keun bae cenah leureuh teu diganggu. Ujang sok atuh ka ditu geura kacai. Pan can salat magrib lain. Tah lamun engke geus salserek dahar mah nyokot we ku sorangan. Mangga mak. Leos Pendi ka tukang kebat muru ka pancuran rek mandi bebersih. Sedengkeun Ari Biratmi sup ka kamar maturan Nyi Rasti anu keur gering. Wanci Isa geus kaliwat mitra. Mang Daryo geus mulang ti masjid terus diuk di tengah imah di baturan kujang Pendi. Sabot keur kitu panto imah aya anu ngetrokan disusul ku sora jalma anu uluk salam. Punten. Ceuk jalma anu di luar anu tayalian ti pamantri desa anu tadi diteang. Mangga. Mang Daryo jeung Pendi hampir bareng ngajawab ti jero imah. Yang kancang buka panco. Kawasna mah pamantri teh meureun. Ceuk Mang Daryo nitah muka panto ka anakna. Jung Pendi cengkat koloyong buru kana panto. Kolotrak reket bray panto muka. Sarta breh katempo aya saurang lalaki tengah tuwuh keur ngajanteng di luar. Geuning pamantri, mangga patras kalebat. Nuhun Jang. Pendi ngabagiakeun ka semahna terus disina asup ka jero imah. Kalacat pamantri unggah terus muru ka patengahan Gok Amprok jeung Mang Daryo gap sasalaman. Saha anu teu damang teh Pak? Ceuk pamantri miheulaan tumanya. Pogo itu pun anak. Saurna mah lieur di sareng sarebel. Mugi bae atuh dipangmarioskeun hariwang bilih kunanaon. Mang Daryo ngajelaskeun panyakitna sakumaha anu tadi dicaritakeun ku Nyi Rasti. Oh kitu. Upi ayeuna di mana tuang putra teh? Itu aya di kamar sareng embina. Mangga we teras kalebet. Walon Mang Daryo nuduhkeun, sup mantri ka jero kamar, Gok Amprok jeung Biratmi anu keur diuk di sisi ranjang. Mana nu teu damang teh Bu? Pamantri nanya ka Biratmi. Iya pun anak puguh oge. Oh, punten atuh Ibu. Ngadeg heula nya tuang putra urang parios. Jung Biratmi nangtung ningalikeun di sisi. Ari pamantri terus harita keneh mariksa kayaan Nyi Rasti anu keur ngalempreh bari kucap kiceup. Atena deg-degan jeung pating sareblak. Jantung naratug tutunggulan. Dina palebah mariksana tetela pamantri teh meuni apik. Jeung taliti da puguh hayang ngajahwankeun kana kayaan anu jadi pasena. Sanggeus aya kana sawatara waktu pamantri geus rengse. Ya terus atuh keluar ti jero kamar dituturkeun ku Biratmi gek dariuk dina kursi. Kumaha pamantri pun anak teh nyaha teu sawios-wios. Sarengna deui naon anu janten panyawatna? Mang Daryo langsung tumanya bangun anu teu sabar. Tegedah salembang Pak. Margi tuang putra mah teu sawios-wios. Eta mah panyawat biasa anu sok alaman ku istri. Samali mah kedah bingah. Margi bapak kali ibu sakedap deui bakal kagungan putu. Jawab pamantri mere katerangan anu sajelasna. Kumaha? Putu. Biratmi meuni ngajenghok mitra. Ngadenge kitu teh komo Mang Daryo jeung Pendi mah meuni olohok da puguh bakat ku kaget sarta teu nyangka. Sumuhun putu. Yuswa kandunganna ayeuna tos nincakana 3 sasi. Kade kedah dijaga kasehatanna teu kenging seueur emutan.
Margi kayaan tuang putra saliran rada lemah ieu teh, tapi da moal sawios-wios. Unggal dinten pasihan we katuangan anu bergizi sareng vitamin supados ibu sareng jabang bayi anu dikandung da janten sehat. Pamituang putra teh ieu kitu carogena. Ceuk pamantri bari melong ka Pendi. Menang pananya sarupa kitu, Pendi red ka indung bapana da puguh bingung atuh pikeun ngajawabna. Untung Mang Dario kaburu surti nya terus atuh gancang ngajawab. Sumohun ieu carogena. Tembal Mang Dario rada gugup. Sedengkeun Pendi jempe teu ngomong. Tuh, sim kuring giring bingah atunya. Sakedap deui ujang teh bekal janten bapa. Ade kedah leres-leres tidak ngajagina. Sumohon mangga Pak. Jawab Pendi pondok. Sedengkeun hatena tagiwur teu puguh rasa. Saha jenengan ujang teh? Pamantri nanyakeun ngaran. Abdi wastama pun Pendi. Oh, Jang Pendi, pamianu teu damang saha jenenganna? Rasti. Oh, Nyi Rasti. Ayeuna mah ku Margitos rengse, sim kuring seja amit. Margitos wengi ieu teh. Ayu atuh sakantenan sareng Jang Pendi margi aya landong kanggo Nyi Rasti anu kedah dibantun. Mangga, Pak, mangga. Bapak kali ibu mangga atuh. Permios di kantun linggi. Pamantri harita amitan song ngajak kasalaman gap di tampanan ku Mang Dario jeung Biratmi. Nya geus kitu terus kaluar ti imah dibarengan ku Pendi. Jero turun kaburuan satuluyna arindit ninggalkeun eta imah. Mitra kaum dangu sajigna pamantri jeung Pendi nya keur sajongjongan mah Mang Dario jeung Biratmi gek dariuk deui bari pating haruleng. Duanana oge ngabaretem kawas anu beak piomongeun. Kocapkeun Nyi Rasti anu keur aya di jero kamar. Harita teh keur nginghak ceurik sorangan. Sakabeh caritaan mantri jeung Mang Dario sakulawarga ti tadi oge geus kadenge jelas jeung jentre. Ya puguh beuki bingung. Pacampur wirang sabab ayeuna geus kajahoan. Duh, kumaha ari geus kieu? Era temen aing teh ku Mang Dario jeung Biratmi. Komo deui ka Kang Pendi mah lantaran ayeuna mah pasti geus nyarahun kana kayaan aing anu sabenerna. Itu ceuk gerentes hate Nyi Rasti bari ngusap cimata ku tungtung bajuna. Gap kana beuteungna terus dirampaan curucud cimata ngalen bereh mapai kana pipina. Pardi, teuing-teuingeun anjeun teh tega ngalakukeun kieu ka aing. Tetela aing teh bodoh. Belegug. Make jeung bisa kabobodo sarta kaolo ku caritaan manehna. Jeung deuna aing make jeung percaya anu akhirna ayeuna kieu balukarna sarta aing anu kudu nanggung kana sagala rupana. Ya Allah, Gusti, mugi kersa ngahapunten kana sagala rupi kalepatan anu ku abdi tos dipilampah. Abdi rumaos jalmi anu ageng dosa. Kitu ceuk Nyi Rasti dina jero hatena. Terus sasambat ka Pangeran anu Maha Kawasa sarta menta dihampura. Sabab dirina rumasa geus milampa dosa anu kacidap pisan gedena. Kaduhung sagede gunung hanjakal saluas sagara ngabagel dina jero dada. Tapi sok sanajan ceuk paribasana ceurik getih balilihan oge kayaan geus moal bisa dirobah. Da puguh geus kieu buktina. Jung atuh Nyi Rasti cengkat tina diukna bari ngusap heula cimata. Terus kaluar ti kamar nyampeurkeun ka Mang Dario jeung Biratmi. Anu keur pating haruleng gek diuk bari ngeluk tungkul. Mang, kitu deui ka Embi.
Abdi saja mundut ti hapunten. Ceuk Nyi Rasti ngomongna lalaunan sorana kadenge ngageter sarta dumareuda. Biratmi jeung Mang Daryo bareng ngareret. Nyai teu kudu menta hampura ka emang jeung ka embina. Da ceuk rarasaan mah teu boga dosa. Tapi aya anu ku emang rek ditanyakeun ieu teh. Sarta ku hidup kudu dijawab kalayan anu sajujurna. Walon Mang Daryo bari neuteub seukeut ka Nyi Rasti. Mangga Mang, bade naros naon? Ku abdi tangtos bade diwalar kalayan moal aya anu bade disumput salindungkeun. Nya syukur atuh kitu mah puguh eta nu dipiharep. Mang Daryo ngarasa bunga ngadenge jawaban kitu teh, tapi saacan oge neruskeun caritaana torojol Pendi datang bari bawa ubar pamere mantri keur Nyi Rasti. Eta geuning hidup teu lila. Biratmi ngareret ka anakna anu kakarajol. Henteu atuh mah da teu ka mamana heula. Nyai ieu landong ti pamantri omat saurna kedah diseepkeun. Pendi harita ngasongkeun ubar ka Nyi Rasti sarta gancang ditampanan. Nuhun Kang. Same-same Nyai. Gek Pendi diuk gigireun indungna, panona maling reret ka Nyi Rasti anu keur ngeluk tungkul teu wani tanggah. Geus heula nya ulah aya anu waka cacarita lantaran bapa rek neruskeun deui caritaan anu tadi. Naon anu tadi teh Pak? Apan abdi mah teu terang. Tempas jang Pendi da puguh manehna mah teu apal kana mimitina. Ceuk Papa oge ulah waka ngomong Pendi. Tingikeun we atuh dangke oge bakal nyaho. Jeung deui canpok tadi teh kusabab kaburu kapotong ku hidup anu datang mawa ubar. Oh kitu. Nya mangga atuh dilajeng Pak. Nyaho greg diteruskeun ieu oge. Balik deui ka hidup Nyi Rasti. Nah benar hidup teh keur kakandungan. Mang Daryo tumanya kalawan Darya da puguh hayang nyaho anu sabenerna. Laras. Jawab Nyi Rasti lalaunan tapi sok sanajan kitu kadenge ku sararea. Jadi benernya. Tapi apan sakanya homang mah hidup teh can kadenge rumah tangga. Tapi naha ayeuna make jeungkeur kakandungan, kumaha eta teh? Cing sok tong asa-asa. Adekna mah bruk-brak balaka caritakeun saayana. Keun bae teu kudu era da eueuh anu lian. Ngadenge pananya kitu teu kawawa. Segruk Nyi Rasti ceurik hatena bingung. Sedih era ngagulung ngajadi hiji. Tapi sanajan kitu geus boga tekad rek nyaritakeun anu sabenerna ka Mang Daryo anu geus dianggap kolotna. Jep ceurikna jempe. Kieu Mang anu salaresna mah. Mung bae pamudut abdi ulah diucah aceh kanu sanes. Margi teh tangtos wiwirang anu kacida ageungna kanggo diri abdi. Sarta rupina moal kiat nampina abdi teh. Da tangtos atuh bakal matak guyur salalembur. Matak ear saja jagat. Lamun batu terangeun kana kayan abdi ayeuna. Moal henteu bakal pada ngahina ku sararea. Itu pamenta Nyi Rasti sangkan Mang Daryo teu ngucah ngaceh kayaan dirina kanu sejen. Da puguh geus kagambar baris kumaha balukarna. Nyaheug ari kitu mah pamenta Nyai. Sing percaya mangsa kulawarga moal cacarita kanu sejen. Tapi kumaha atuh anu sabenerna? Kieu Mang kawitna mah. Teu talangke barabat harita Nyi Rasti nyaritakeun lalakon hirupna. Timimiti deukeut jeung Pardi samalah terus sahadean anu waktuna aya kana sataun lilana. Nepi ka aya kajadian imahna kahuruan sarta indung bapa jeung adina jadi korban. Palebah nyaritana geus teu asa-asa. Sakabehna dipedar eueuh anu kaliwat. Tah kitu Mang anu salaresna mah. Nyi Rasti nutup sakabeh caritana terus ceurik inghak-inghakan.
Mang Dario, Pendi jeung Biratmi tiluanana silih reret da puguh kakaranyaho kana lalakona. Jadi lamun kitu mah anak anu keur dikandung ku Nyai teh geus pasti eta teh anak si Pardi atunya. Tanya Mang Dario hayang leuwih jentre. Leres Mang telepat. Ya bang bayi anu aya dina kandungan abdi teh anak si Pardi. Teu kacampuran anu sanes. Tapi manehna teh mungkir sarta teu tanggung jawab kana pademelan anu tos dipilampahna. Dasar bangsat. Kurang ajar si Pardi teh. Teu teh lah kalakuan leuwih ti setan. Lamun kitu mah teu bisa diantep, Pak. Ceuk Pendi harita katara beureum beungeutna. Atena panas asa direrab. Bener, Jang. Persoalan ieu tangtu teu bisa diantep. Kudu diwarah tah si Pardi teh. Manehna geus ngalakukeun kalakuan goreng tapi embung tanggung jawab. Dasar manusia kurang ajar. Keun isuk mah baparek nepungan ka imah bahat mah pikeun ngabejakeun anu sabenerna. Sabab kolotna kudu nyaho kana kalakuan anakna. Sarta rek sakalian nuntut tanggung jawab. Susuganan bisa direngsekeun ku cara kakulawargaan. Tapi lamun henteu nya kapaksa ku baparek dilaporkeun ka anu berwajib. Kitu ceuk Mang Dario bari kekerot. Dampaleungeuna dipeureupkeun bangun anu gemes pisan. Kawasna mah lamun Pardi aya di dinya moal henteu kana disiksa. Tapi apan si Pardi teh aya di kota, Pak? Nyakeun bae aya di kota oge datang tu aya alamatna. Tinggal susulan we cenah balik naon hesena. Walon Mang Dario hatena meuni geus gregeteun hayang amprok jeung Pardi. Sarta rek minta tanggung jawab kana laku lampahna. Kang Dario tong waka gagabah haritaeun teh. Ulah sok greges gedebug ka jurungku nafsu. Pikiran heula kalawan lantip. Saupamana lamun isukan dicaritakeun ka kolotna, nah sakirana rek percaya atawa moal. Ceuk Biratmi bari neuteub ka salakina. Nah make jeung teu percaya. Apan sidik aya buktina nyaeta Nyi Rasti saurang mojang anu geus jadi korbanna. Nya eta oge. Tapi kumaha lamun si Pardi ngangles? Apan jelas ceuk Nyi Rasti oge kitu. Samalah kalah nuding ka lalaki anu sejen. Matak tangtu lamun Kang Jumari ambek teh. Sakitu mah untung keneh beheungna teu jadi digorok. Kuring mah hariwang lantaran ieu teh lain pasoalan leutik. Tembal Biratmi ngingetan kanu jadi salakina sangkan apik jeung taliti. Sabab bisi mata kalah nambahan masalah. Ari Nyi Rasti ngadenge kitu teh hatena teu panuju. Dapugu hariwang sok sieun matak jadi kaributan anu tangtu bakal kanyahoan ku sararea. Sarta geus pasti dirina anu bakal meunang wiwirang anu pohara. Mang, kami pangemut abdi mah saena mamang tekedah nepangan kabaat mah. Sarta tekedah ngadugikeun ieu pasoalan. Sawiyo sagala rupina janten tanggal waler abdi. Itu ceuk Nyi Rasti jelas kadenge sarta kabandungan kuno araya di dinya. Nah Nyai make jeung kitu. Lamun kitu mah tangtu ngeunah teuing atuh pikeun si Pardi. Teu satuju amang mah, teu satuju. Tempas Mang Dario langsung nembrakeun ka teu panujuna. Mang, teu acana abdi parantos mundut ka salira mamang. Supados ieu pasoalan ulah diucak-acek anu sanes. Sarta tos disatujuan. Atuh saupami kitu mah maksad mamang tangtos bakal janten piributeun. Sarta matak jadi guyur salalembur. Ehar sajagat. Sararea bakal terang, tapi ayeuna abdi teh nuju ka kandungan. Sarta teu puguh bapakna. Pamitos kitunya atuh bade dikamanakeun beungeut abdi. Sajabat teh kitu abdi oge sieun. Sok bilih anu kajantenan ku kulawarga abdi tumimba deui ka mamang. Tah kitu. Walon Nyi Rasti bari jeung burag-burageun cimata, hati sedih jeung nalangsa. Nya kahareti ku mang oge.
Tapi naon hubungan kasauran Nyai anu bieu? Naon maksud nak make jeung sieun kajadian anu tumiba ka kulawarga Nyai bakal tumiba deui ka mangsa kulawarga? Ceuk Mang Dario bangun heran. Pendi jeung Diratmi pogot ngabarandungan. Mang, kieu emutan abdi mah kahuruan bumi pun Bapa tangtos sanes kahuruan biasa. Abdi gaduh curiga lamun eta bumi teh aya anu ngaduruk. Ari anu ngalakukeunna taya sanes jalma anu paamprok sareng abdi teh. Oh, jalma anu make papakean sing sarua hideung teh. Carita beungeutna buni ku taregos. Tapi naha make jeung boga sangkaan kitu? Mang Dario tumanya tarangna katara rada kerung. Hares Mang, abdi curiga lamun eta jalma anu ngadurukna. Margi manehna waktu selumpat datangna ti palebah buruan dorompok abdi anu kaduruk. Ceuk Nyi Rasti ngajelaskeun kalawan jentre, da puguh dina jero hatena boga curiga lamun imahna teh aya anu ngaduruk lain kahuruan biasa. Wah, bisa jadi lamun kitu mah Pak. Wanya manehna teh anu ngaduruk imah. Tapi kira-kirana saha nya? Nyaduka teuing atuh Bapa mah teu apal. Saha jalma nya anu boga kalakuan jahat sarupa kitu. Cing naha kira-kira Nyai bisa nanggu atawa henteu? Mang Dario nanya ka Nyi Rasti bari mencrong. Nya pambe kacurigaan abdi mah moal lepat eta teh si Pardi Mang. Si Pardi? Teres Kang Pendi, pasti manehna teh si Pardi. Tapi naha Nyai tiasa nangtoskeun kitu? Ceuk Pendi bari neuteup. Nya manggawe atuh emutan. Uri-uri waktu siang naribut sareng pun Bapa. Tapi wengina rorompok abdi teu pupuguh kahuruan. Ieu tangtos aya patula patali sareng si Pardi anu ngaraos teu suka alatan manehna disiksa sareng diancam ku pun Bapa. Tah kitu Kang Pendi. Nya bener kapikir ayeuna mah. Boa-boa imah teh diduru ku manehna. Minangka males kanyeri ka Kang Jumari. Sakalian pikeun nutupan kalakuan anu geus dilampahkeun ka Nyi Rasti. Sangkan teu kanyahuan ku balarea. Lamun nya teh bener kitu nyaan telenges eta manusa teh. Tembal Diratmi milu gemes tapi beri jeung hariwang. Teres Bi, abdi oge teu nyangka lamun si Pardi teh jahat jeung telenges. Da lamun terang mah kana sifat aslina, cadu abdi kudu daek bebarengan jeung manehna. Tah kumargi kitu abdi teh ngaraos ageng dosa lantaran alatan laku lampah abdi. Pun Bapa pun biang kitu deui pun adi anu janten korban. Abdi teh ngaraos kaduhung sagede gunung hanjakal taya hinggana. Sarta bingungnya kedah kumaha nebus kasalahan anu kacida ageungna. Segruk Nyi Rasti ceurik geus teu ngarasa era deui da puguh kitu anu ayeuna keur dirasakeun ku dirina. Batin perih taya babantigana. Ai geus teu kudu ceurik. Bibi oge ngarti kana kayaan hate hidup. Tapi kudu kumaha deui atuh da ayeuna mah geus kajadian. Sanajan kaduhung geus moal aya gunana. Ayeuna mah taya jalan sejen salian ti kudu narima kana sagala rupana. Kudu ikhlas jeung tawakal. Tampi ku hate anu pinuh ku kasabaran. Soal hidup geus ngalakukeun kasalahan nya geus teu kudu dipikiran. Wajar urang mah nyieun kasalahan oge da puguh manusa anu sokeuna ku owah gingsir. Tapi oma ti sareut ayeuna ka hareup mah ulah milampah deui kalakuan anu sarua. Kitu ceuk Diratmi mere papatah. Ngomongna bari jeung lua-lewe kabawa sedih. Nya bener Nyai, kade umat ka hareup mah ulah ngalampahkeun deui anu samodel kitu. Tapi Mang teh bingung nyaha kumaha atuh saterusna. Sabab hidup teh keur kakandungan. Memang ayeuna can katara. Tapi apan ari lilaku lilama kandungan hidup teh bakal ngagedean. Sarta moal bisa dibunian. Tangtu awal akhir mah bakal kanyahuan ku batur. Kumaha lamun geus kitu?
sarta kumaha ngajawabna. Tah ieu anu jadi bingung teh. Kitu ceuk Mang Dario bangun bingung. Ret kapendi anakna anu keur melenguk milu bingung mikiran pasoalan anu keur disanghareupan ku Nyi Rasti. Hate pendi kacidana langsa. Lantaran mojang anu dipika cintana kudu ngalaman nasib anu sarupa kieu. Mang, pamundut abdi mah tos teu kedah ngiring bingung. Margi apan ku abdi tos disaurkeun ieu pasoalan tanggal walar abdi. Yanten tos teu kedah ngiring ngemutan. Sagala rupina abdi anu baris mayunan. Walon Nyi Rasti dumareuda manehna oge embung lamun seug kudu ngalibatkeun Mang Dario sakulawarga. Samalah ngarasa era lantaran geus gede kahutangan pudi udaekna ngampihan di imahna. Sarta merhatikeun kana bubutuhna mangrupa hiji kahadean anu cantang tu bisa kabayar. Itu ceuk pamikirna. Nya alus eta pamikiran teh. Sabab nyai teh tangtu embung nyusahkeun ka Mang sakulawarga. Tapi teu bisa kitu. Lantaran Mang oge boga rasa tanggung jawab. Apan hidup teh anak Kang Jumari sobat Mang ti baheula. Ayeuna Kang Jumari geus ti ladun ya. Tangtu Mang moal ngantep kana kasusah nyai. Tapi geus we ayeuna mah geura leureuk heula, geus peuting ieu teh, geura sare. Ieu pasoalan urang pikiran deui isukan. Pun bae da masih kene aya waktu. Sajaba cek kitu nyai teh kurang sehat. Mang Dario akhirna mungkas sakabeh obrolan sarta ditasangkan Nyi Rasti leureuh. Lantaran awakna ger teu pati sehat. Salian ti kitu kaayaan teh geus maju ka peuting, geus waktuna pikeun sare. Nya nyai bener geura sare da geus peuting ieu teh. Ngobrol mah isukan we urang tuluykeun. Jeung deui bibi oge geus tunduh. Biratmi nita sare kituna teh bari jeung ngarelek euy. Mohon mangga atuh Bi. Jung Nyi Rasti nangtung terus muruh ka kamarna. Rug pantona dipeundeutkeun ari Mang Dario, Biratmi jeung Pendi ngarobrol heula sakeudeung. Geus kitu nungtutan narasup ka jero kamarna sewang-sewangan. Jep kaayaan di tengah imah teh jempling. Anu kadenge ngadukur sora jangkrik kaang jeung cari cangkas anu reang di pipireun imah. Di kajauhan sakapeung sok kadenge sora anjing anu ngagogog, tapi eta oge ngan ukur sakali-kalieun. Saterusna mah jempe deui. Peuting harita kaayaan lembur Cibedug geus tuning sepi jempling. Awasna mah pangeusina geus sarare tibra. Kasugri kaum dangu, gancangna carita teu karasa. Waktu sabulan geus kaliwat. Kandungan Nyi Rasti geus nincak kana 4 bulan. Samalah geus katara ngagedean. Kaayaan sarupa kitu nya puguh bae matak bingung ka sararea. Sapopoena Nyi Rasti ampir tara turun ti imah. Pagaweana ukur ngaringkep bae di kamar. Pareng sakalieun kaluar oge ngan ukur kepancuran anu aya di pipir imah tara kanu jauh. Da puguh sok sieun panggih jeung batur hariwang sieun kanyahoan ku balarea. Biratmi harita kakara balik ti kebon geus melakan suuk. Barang datang ka imah gek diuk dina golodog. Sabot keur kitu lar aya saurang awewe ngaliwat anu tayalian ti tatanggana anu katelah Bikeno. Rek ka mana Bi? Tanya Biratmi bari neuteub. Aeng geuning Nyi Ratmi. Puguh ibi teh rek ka imah maat mah ieu teh. Bikeno ngawalon leumpangna garandeg. Geus kitu koloyong nyamperkeun ka Biratmi gek diuk gigireun. Nah rek aya naon geuning meuli bangun anu rusuh?
Pugunya ibi teh rusuh ieu teh lantaran tadi disusulan ku Jang Ocin. Cenah kudu kaditu. Eta Ambu Iso rek minta dibantuan popola. Oke, tuh tapi rek aya naon make jeung minta dibantuan sagala. Ari Nyi Ratmi nah acan apal kana bejana kitu. Ceuk Bikeno malik nanya. Nya aya beja naon kitu Bi? Tembal Biratmi bari kerung da puguh can kungsi ngadenge bejana naon. Eta apa Ambu Iso jeung Ambu Atma rek ngawinkeun anakna Jang Pardi ka urang kota. Cenah mah ka anak anu beunghar. Jawab Nyi Keno nerangkeun sajelasna. Ari Biratmi rada ngaranjung ngadenge kitu teh ras inget ka Nyi Rasti anu ayeuna keur kakandungan anakna Pardi. Jadi Ambu Iso teh rek ngawinkeun nya. Nya, waktuna ngan ukur tinggal 2 poe deui. Tak isukan sakulah warga, cenah mah rek arindit kana ieu. Kitu. Ayo atuh Nyi Ratmi ibi keur buru-buru ieu teh hampura lain teh hayang lila ngobrol. Bikeno jung cengkap tina diukna terus ngalewos rurusuhan rek ngajugjug ka imah Bah Atma. Biratmi anu can ingkah ningalikeun bari olohok, tapi bareng jeung kitu ti jero imah kadenge aya nu ceurik meuning ngaguk-guk. Biratmi reuwas geuwat atuh cengkat terus gura-giru asup ka jero imah. Kasampak Nyi Rasti keur nyegruk ceurik hareupeun panto bangun anu kanyanyerian. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.